Besti carita na teh rek berangkat ka Rajaban ngan ningali imah ning babaca keneh nama urang beresan heula we nya samemeh mangkat. Pan teu pira ning nyari geus diberesan mah meureun moal babalatak tinggi teh balik Rajaban teh moal capek teuing heueuh nya ge di ditu teh cicing tapi ku asa ku capek geuning nya Besti. Pan ari mawa budak mah tungtungna teh lain ngaji nya heueuh ngasuh we kitu tah jajan budak teh geuning heueuh Besti. Hayu mah urang berangkat we Besti nya ka tempat Rajaban teh ya geuning nya itu jeung batur tuh heueuh si Bi Euis mah mamawa teko eta. Singkat cerita tepi we di tempat Rajaban teh nya Besti. Da imam moal genah di jero rumahnya Besti mentakan di luar we tuh tingalikeun nya si bocil mah tanya canaon-canaon geus meuli balon nya Besti. Budak mah dipangmeulikeun nu kitu ge mending geus atoh nya heueuh teu nyaho nu kitu teh mahal Besti nyaah nya da moal lila eta teh umurna teh ningan. Besti itu can singkat cerita rek balik we Besti nya mending geus kulieur atuh da heueuh eta teh ke puguh dedengian budak itu hayang ieu hayang itu mending geus rieuh aya mah urang ngabaso heula we Besti memeh balik ka imah teh nya. Da lapar atuh Besti nya da inungna mah jajan naon atuh eta we tadi teh jajan cimol geuningan da teu pira teu wareg kitu tah nu kitu mah aya mah hayu urang ngabaso we Besti nya mis dasem ieu teh Besti ngeunas teh Besti. Hayu Besti aya mah urang bebeleuwekan we ayeuna mah ieu.